Udut wae nyamuk nanti ke kos kieu sing karunya atuh alukan manangan duit ieu geus arek 7na boro-boro neangan duit aya nama pusing aing si haji ge tara nitah we jeung nitah nama tara nitahna kain ka batur wae nama nitah teh ya atuh ngomong ka haji nanan oge ku aya peribahasana ngomong ya sugan we lah karepna mah ku aing rek diambil alih deui tah nu pagawean di batur ku aing rek dibenjokkeun we haji ku aing daripada ngudu jeung ngudu wae kumaha geus tujuna ieu urang budak teh kudu disalametan ke aya milik rezeki mah pake budak teh mah aya kaharepna ge insyaallah ibu pareman atuh katana rokona meni haseup meni eungap ke ieu na ka dedena kena mah sehat jangan terus satu terus dipaehan nengna bode tuh anjing sekarang Assalamualaikum. Rem. Hari lu kene sia teh. Rem. Aduh. Rem. Saha itu? Saha nu namu? Haji meureun. Bulit magrib kieu geus namu. Cuma nama jiga si haji soalnya nama. Ji, lebat Ji. Salila teuing atuh nu kapantona. Ya benjokeun si Neng. Jadi geus digurumut. Gurumut naon Ji? Sireum. Sireuman sok mangga lagi. Pak Haji. Mana ini? Aduh. Oh, mangga. Cai acan teh. Saya kenal naon hari ru kene. Nah, hirup atuh Ji. Teu aing teh ngadenge kabar. Cenah oge sia teh geus aduh teu walak aya kamari-kamari ieu teh. Berhubung aing karunya keneh ka sia. Pugu kamari ge mah heueuh. Balangsak pisan Ji, aya nama haji udah ka batur wae. Udah kitu wae sia mah mangna oge. Sok Neng candakeun cai pake si haji karunya haus. Atuh ieu teh rada jetrekeun deui lampu teh. Meni pawek kieu aing. Oh eta si haji teh hidang. Ditatan di lampu gigi lampu pawek aing mah. Pawek di pantesan we. Pantesan siap pawek Ji. Eta kaca manon. Oh, heuh geuning. Tah, kumaha? Paingan aing tadi di jalan asal ceudeuh wae. Nya kaca manon atuh da. Ini hidung mah bangun. Mangga dileueut. Sok Ji, mangga Ji. Sok mangga. Amis teh teh. Ya gitu, ada nyerang-nyerang lanjut mah. Heeh. Sok mangga Ji. Jadi ka dieu teh bade naon aja teh? Kieu ri. Aing teh da ngadenge sia hirup susah wae. Iya. Itu ndak geus aya kareteg ka aing mah. Jadi aing nek mere pagawean ka sia. Tah, pagawean ulah cicing wae di imah wajib cicing wae. Heeh, nya pantes aing. Cicing wae na mah da teh boga duit wae mah. Dari mana rek boga duit aya cicing wae. Pagawean naon kira-kira Ji ayeuna Ji? Yo, aing teh kan kamari tas meuli sawah deui nu di belah kulonna.
anu paling aku sia digawean. Alhamdulillah sebenang ku aing. Tah isukan teh aing teh aya rencana arek dirambet. Alhamdulillah. Ayo Ji, ayo. Siap. Ya siap atuh Aduh. Eta awesya reuneuh kamari ge labuh main lagi tukang. Geus berapa bulan? 7. Atuh mun digetol sia teh geuning. Lain bulanan ieu mah, lain bulanan. Lain bulanan ieu mah. Reuneuh ge. Yang penting sehat beureun, sehat eta mah. 7 tahun ieu teh Ji, can keluar kene. mah. Ya emang urang oge balangsakna mah ku ieu we. Lain gitu aing ngomong menang jeung nginum. Sok mangga aing capek mau mesin tuh. Ya Ji, sok. Sok mangga Ji. Nuhun aing meuni ngadangkal aing teh mesti inget ka sia mah. Hayang Gitu. Aing teh inget ka sia. Ingat ama make eta. Hah? Sia mah teu ngaur salaki haus dumuk ge. Yang geus rem ari sia isukan dumuk mah berarti aing meureun moal ditahasasah deui. Sanggup Ji, sanggup urang ge. Ade ulah sok sanggup ke sia isukan teh digawean aing bokor deui wae. Sanggup. Janji aing arek mangkat ya. Da kedeung deui isa aing di ditu nu nambah bedung. Nya. Yang geus kitu baca ya. Darakeun kunaon tuh obat nyamuk, Ih, amang geura mau pucan mangkat. Darakeun. Naon sia hareosan wae? Kunaon? Geus amun eta mah aing balik ye. Jadi Ji, urang kan ayeuna pamajikan reuneuh can dahar karunya tisu. Terus bisa meureun pamanjer. Tah kitu ari sia teh ngomong langsung. Nya. Kemana penyakit sia gawean mancan pamanjer mah diheulakeun. Tapi aing omat sih gawean ye. Ayo. Baraha sia butuna. Nya sama hieun pake dahar we meuli deun sangu. Yo aing tas nyokot duit trim yo. Pas hareuras aing da tadi ditelepon ku nu boga eta. Sia teh boga jeung naon? Libat nyamuk Ji. Libat nyamuk. Gitu. Hade aing omat teh sukan gawean. Gitu. Yo. Hade sukan lapoho gawean. Geus aing nya rek baheula. Tak kebun nabe. Ji. Naon wae? Tadi man nolna aya 5. 5 hiji 2 3. Oh 4 Ji. Nyapa manjer mah mahi keur libat nyamuk mah. Mahi di mana sih? Mahi engke sia isukan teh meureun ka aing heula nyokot opieunana. Nya lamun kitu mah nyantos nuhun. Nya bener, Pak Haji bener. Geus asa ieu wae. Teu ada tong dibeak-beak eta. Nya Pak Haji. Beulikeun bat nyamuk lan teu. Geus aing naik balik lari nya. Nyosok mangga. Ya aing mau di anter gawe karep. Anterkeun atuh. Jadi ngomong gaji. Mangga. Segala murah bian oge. Maka beuli sia mah. Sombong amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tempat kunaon? Nah, kamari teh sahur aing nyarios teh. Ya aing bisa dipengkeun. Beneran eta teh. Mohon bade ngolong kumaha? Atuh atuh. Atuh bareng atuh. Nya, santenan. Mohon nih. Apa nyadak naon? Iya nyadak wewe tong teu isin teuing gitu kan. Abi jadi TR ambeun CM na aya teh nya. Tentu. duka tuh, Cek. Itu orang kadi teh sugan aya. Ngorowan itu Assalamualaikum. Nah, gini. Nah aya alhamdulillah berarti. Ayo centat sareng centut. Bios gitu.
Aya centat cing centut. Semuanya kelebat. Aya tamu. Mohon. Itu Semuanya. Kita sanu geringna itu Mang Warim sedang ngorer apa Mang Warim? Nya, kieu we lamun di bumi teh sok sasanoan abi mah. Sareng si Neng teh. Nuhun. Cina kamari teh geubis ngadangu mah. Nya tah. Mata kunaon gara-gara kunaon kamari teh atuh. Nyieun eta, nyieun naon mah? Bangku. Muni wa sampai eta atuh kumaha eta si dedena nu dilebetna. Alhamdulillah ini rada ieu lah geus ku paraji sugan keisukan mah. Mang Warimna kan bade ieu. Ngomong-ngomong hampura nya. Mereka mana tuh Mang Warim? Bade meser eta, bat nyamuk, pake wangi teh, bobo. oh gitu. Sekalian beli pacampur getih lah. Ya, aduh hayat tuh Mang Warim. Ya, punten ya nya. Ah, Ya, CM, punten weh. Abi ka dieu teh. penyenakan Enak naon. naon. Repotkeun tos wios, tos dilongokkeun tos atol. Hampura we sakedik kage atuh meni. Ini babawaan ieu teh. Kampunten ya. Iya. Naon? Oh, Disampur oge. Aku abdi. Nya, ieu punten nya, we. nuhun, nya. Nya. Isok mangga dileut dina. Kamari teh atuh sampai geubis atuh dipengker. Nya, Kade atuh karunya si Dede baeuna. naon eta teh? Tenan naon kan paling ge anjing lah ka paraji. Nya Mereka atuh paraji heula. diparios. Oh, tuh ih. Ini Aya ada masih wae. nyeri kene sih bool mah. Iya pas palangkakan pisan. Aduh, kerasa pergi kemari geubis kumaha. Aduh, ngarasaan IG di DG pun anak karita. Aduh, asa kumaha gitu dengan slide saeutik oge. Asa ngaganjel nya. Ngilu. Ampun. Pugu ya gimana ngeganjel wae gitu. Nah, eta ngaganjel teh CM. Aduh, ampun. Emang Pensel wae. Eta teh tempo dasar nih sarare kitu. Era atuh meni bangun mamu. mohon ku bocah ieu teh. Si Kakang kerungi. Kamu atuh kamu deket dia ini nama. Ya aya tuh. Itu CM lagi mall. Urang kamu nyakeun wae. Ramai di mall wae. Masih belanja baju ayeuna naon komplit. Kosmetik. Isin CEM mah da teu gaduna naon. Iya kasih akangan gitu tah. Damal ge ulah di bumi wae kitu. Oh, pugu murah wae. Bisa bener kudu. Geget jadi menteh ceuk. Tempona oge. Nu di bumi wae boga salaki teh. Os uing-uing atuh ka luar negeri. Nu si entut mah urang mah da di Jakarta bagaweana gaji lagi gede ceuk kayak nyaho mah. Gawe naon sih lalakina? Nya kitu we ceuk di proyek. Jadi mandor biasa. Atuh ngiringan atuh Kang Warim di Celah proyek. kayak orang bebeja ka ieu ka suami ke. Suaminya. Heeh. Ai kitu Mang Warim teh ijazahna naon, Ceu? Tah eta cuy jasana naon. Pugu eta teh terang, pugu. Hmm. Kelahiran oge teh apaleun manehna mah. Aduh ini wat sampai pohon Nah. gitu si Ecing mah. Uyuhan atuh digawe di dinya wae di sawah. Nguruk aja nguruk mencing. Di eueuh teh cek ah. Haus.